Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hari Bandung, umat ulah anu penuh. Masih seputar di hari Bandung, simpling bakal nyaritakan tentang bola nya tentunya Persib. Bola ngaku bobotoh lawan Persib eleh alo goreng. Bola ngaku bobotoh lawan Persib main draw digegoreng, eleh digegoreng, ayo menang di agul-agul. Nungarana bobotoh sejati mah dek eleh dek menang kudu ditarimakeun. Karena permainan mah aya eleh aya menang kudu ditarimakeun. Kadang saya sok teu ngarti ka jelema rasa Persib, mun Persib eleh wah Persib elehan wae kieu wah loba lah digegeuleuh. Tapi mun Persib menang, oh Persib alus kieu. Tah, ayeuna mun permasalahan jeung bobotoh sejati dek Persib eleh dek Persib menang kudu legowo karena ge pertandingan aya eleh aya menang. Urang doakeun Persib ayeuna sing menang terus sing juara liga ieu juara nya. Pokona mah anu sok ngagoreng Persib mun Persib eleh eta mah bobotoh naon cik? Bobotoh kampungan. Bobotoh sejati mah tuh dek eleh rek menang tarimakeun karena ge permainan. Yuk urang doakeun Persib tahun ayeuna mudah-mudahan jadi juara. Sakit disimpuring Persib, go Persib, go Viking BC. Persib Bandung di hati, Viking BC doa kami selalu di Nadim. Sampurasun Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.